Anak Adam anjeun di dunia ngumbara, hirup anjeun di dunia teh moal lila. Anak Adam paeh anjeun ditakonan malaikat munkar nakir nu nakonan. Anak Adam mun teu bisa ngawalonan ka malaikat nu dua nu nakonan. Anak Adam tangtu kena eta gendir paneunggeulna malaikat munkar nakir. Anak Adam lamun amal urang alus eta tangtu dikubur teh leuwih mulus. Anak Adam sing garetol maca Quran pidamareun dikubur teh maca Quran. Anak Adam kaluar ti alam barzah waktuna teh dina sabada kiamah nyaeta dina tiupan nu kadua nu dingaranan paniup baastea. Anak Adam urang sanggeus dihirupan tuluy digiring kana tempat landatan. Pirang-pirang alet kanu rupa-rupa sakumaha waktuna hirup di dunya. Anak Adam aya anu rupa bagong waktu hirup di dunia teh bedegong. Anak Adam waktu anjeun keur ditimbang mun berat kakenca tangtu kana jungkrang. Kitu deui lamun berat kakatuhu eta menang kabungahna anu tangtu. Dulur-dulur abdi sakieu wasiat mugi ieu nadzoman janten hikamah.